Para mitra anu mulia nu sami-sami ngabandungan dongeng anu mana mangjaya nuju ngahanca carios nyambung judulna gara-gara harta. Ieu dongeng para mitra karangan Bapak Tatang KS ayeuna nincak bagian ke-27. Atuh kasubri kaum dangu di mana we linggihna nu sami-sami ngabandungan dongeng mangjaya ngaturkeun nuhun. Hatur nuhun oge nu sering ngabagikeun acara ieu ka wargi-wargi nu teu acan uninga, mangga bangikeun we. Mungkin para mitra nyauta yo baheula ieu urang mah keur leutik cenah ngadengikeun dongeng teh ayeuna aya deui ieu cenah ieu ayeuna mah pangjayana muncul aduh hatur nuhun alhamdulillah kaalaman ku Mang Jaya para mitra kaalaman ku Mang Jaya kondisi ayeuna cenah baheula kapungkur para mitra salah sawios para mitra tokoh nyarios ke zaman kahareup mah sagala babari hayang nanti hayang naon kali ngomong jadi bener para mitra ayeuna ge leres para mitra hoyong naon teh lotek kari mencet mencet para mitra datang lotek yang kudu bayar gitu zaman ayeuna para mitra aya gelotek jeung aduh ieu para mitra ku GoFood jadi dan tadi ngalankungan ieu para mitra sadaya artosna mah naon teh cara-cara zaman ayeuna gitu. Alah mangga nyangakeun we gara-gara harta karangan Bapak Tatang KS mincak bagian ke-27 wilujeng ngadangukeun. Para mitra anu mulia, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberahmana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna gara-gara harta. Ieu dongeng para wargi karangan Uwa Tatang ayeuna teh nincak bagian ke-27. Sumangga para wargi dongeng urang lajengkeun deui carios nyambung judulna nyaeta gara-gara harta. Para wargi anu mulia atuh harita Yani tuluy nyarios deui. Ya Allah Gusti nu Maha Agung, wantun din sumpahna ge cipeu sabenerna mah abdi teh Yani adina Kang Joni kasebat manusia biasa. Eta kunaon atuh cipeu jeung Kang Sumarna nyangka jurig atawa nyangka ririwa. Nah abdi teh disangka geus maot kitu heug jadi jurig atawa ririwa. Auzubillahi min zalik, lamun abdi geus maot heug ngajung jurigan atawa ngaririwaan onaman mah. Jeung manusia nu kumaha nu geus maot ngajung jurigan teh cipeu. Lamun kitu nu maot kasarad maehan maneh henteu karna ridho Allah pantes rek marakayangan oge. Bari boga kalakuan nu nyimpang tina papagon agama. Bisi cipeu jeung Kang Sumarna teu percaya mah pek we tanyakeun ka nini jeung ka aki. Moal nya aya jurig ngahiji jeung jelema bari aya na beurang peuting. Nah meuni aya ku kabina-bina teuing cipeu Kang Sumarna. Abdi hirup keneh disangki jurigna. Nah dumeh abdi kawin ka si Pedrik kitu. Sanajan abdi kawin ka si Pedrik teh ukur ngareneng saharita. Can pernah abdi saresa gebrug buktina dina hiji peuting abdi aya nu ngiwat. Nu alatan aya ajag bodas jeung anjing-anjing kampung asup ka tempat nu keur diparake dangsa. Sajabati kitu parang listrik pareum. Nganduka teuing kusaha abdi diiwatna tur dibawa ngejatna. Inget-inget sote geus nyampak aya di dieu di singhareupan ku nini jeung aki. Nya nepi ka ayeuna abdi terus dirawatan ku nini jeung ku aki. Tur nini jeung aki nyaraaheun ka diri abdi. Ceuk Neng Yani rada panjang lebar. Bari cuma 5 taksiran nyeri hate. Disangka jurigna ku si cipeu jeung ku Cep Sumarna. Geus kitu Cep Sumarna kakara nyarita deui. Bari teu leupas tina paneuteupna ka Neng Yani nu keur melenguk nganglu. Yan, akang ge teu nuduh atawa nyangka 100% Yani jadi jurig atawa ririwa. Da memang asa pamohalan aya jurig ngahiji jeung manusia. Jurig mah ayana ge di reuma, di leuweung, di tempat nu saruni, bari kitu ge tara katingali jirimna. Ngan akang boga timuru kitu teh dumeh loba nu nyaritakeun. Yen Yani maot dirogahala ku ajag bodas. Samalah beja eta ge geus nyebar ka mana-mana. Ari disarangka ku masyarakat dumeh pakaian panganten nu dipake ku Yani, kapanggih ku Joni jeung ku si Hendrik. Nyampak ngalumruk di hiji tempat bari eta pakaian rarawek jeung pinuh ku getih.
Nyaku dasar kitu lanceuk Yani jeung si Pedrik nyangka Yani maot dirogahala ku ajag bodas atawa aya nu nganiaya ku jalma jahat. Tapi sangkaan lanceuk Yani jeung si Pedrik ke Yani dikaniaya dikaniaya ku akang atawa ku cicipeu mah. Atuh ku nu matak maranehna ngunak-ngunak. Jadi pokona mah Yani teh disangka dikaniaya ku akang jeung ku cicipeu. Manehna ngunak-ngunak ka akang jeung ka cicipeu. Kumaha pangna akang boga sangkaannya yen aya lanceuk Yani jeung si Pedrik ngunak-ngunak ka diri akang jeung ka cipeu. Poe mangkukna pareng akang jeung cipeu rek nyiar domba jalu keur kurban. Di setengahing jalan tepung jeung saurang lalaki. Manehna nanyakeun ngaran akang, nyaku cipeu ditanya naon maksudna, naon perluna. Anjeun nanyakeun ngaran Sumarna. Pokna teh kaula dititah newak ngaran Sumarna ku si Nyo Pedrik. Akhirna si cipeu jadi nafsu. Nepi kader eta lalaki nu nanyakeun ngaran akang tegelut jeung cicipeu. Kersana pitulungna Allah Subhanahu wa taala. Si cipeu salamet samalah itu nu ripuh disiksa ku si cipeu. Tak kitu keur akang rada percaya kana beja Yani maot dirogahala ku ajag teh. Nu dipake bukti tina perkara pakaian rarawek jeung pinuh ku getih. Ari akang boga sangkaan 100% kalanceuk Yani jeung ka si Pedrik ngunak-ngunak ka akang. Bari manehna nyangka ka akang yen Yani dikaniaya ku akang. Dumeh aya pangakuan ti eta jalma nu disiksa ku si cipeu. Manehna ngaku terus terang dititah ku si Pedrik newak akang turek diserenkeun kan wajib. Jelasna diri akang jeung si cipeu rek dihukum. Ku ayana kitu ibu nitah nyingkurkeun diri heula ka akang jeung ka si cipeu. Hariwangeun ingis akang jeung si cipeu ditewa ku upas atawa ku kumpeni. Tah kulantaran akang teu boga pikeun nyiruruk, nya ieu si cipeu ngajak ka dieu manehna boga bapak-bapaan nyaeta aki di dieu, Cep Sumarna. Panjang lebar nerangkeun naon rupa nu kaalaman atawa nu karandapan ku dirina. Sagala rupaha dicaritakeun para wargi sadaya. Samalah si cipeu ge mairan. Saolah-olah nguatan kana caritaan Cep Sumarna. Memang bener kitu pisan naon nu diterangkeun ku Cep Sumarna tadi. Geus kitu mah Neng Yani nyampeurkeun tuluy nyuuh kalawan pokna bari ceuri. Duh, Kang Sumarna abdi hapunten samudaya kalepatan lahir tu makaning batin Kang. Rumaos abdi nu janten gara-garana kana picilakaeun salira akang sareng cipeu. Di saserat dinten ieu abdi moal bade wangsul deui kanu jadi lanceuk. Sanggem paripaos abdi lang layeseun ge teu menakna dage. Dugi ka abdi ponok umur ge tetep we abdi mah di dieu. Abdi mah suka pegat nyawa tibatan kudu ridho nyerenkeun diri kanu teu dipiku suka ku abdi. Komo kajalmi kafir mah. Sanggem kasarna mawios abdi paeh jadi siit. Kitu carita Neng Yani. Bari tetep nyuuh kana lahunan Cep Sumarna di barunging hak. Pareng Nini Anyang norojol kasampak Neng Yani keur ceurik bari nyuuh. Harita teh kana lahunan Cep Sumarna. Atuh puguh we Nini Anyang ngarasa kaget ningali polah Neng Yani kitu sabab teu nyahoeun Cep Sumarna dipikat cinta ku Neng Yani. Amuing kunaon eta teh Nyai? Adon ceurik bari nyuuh kalahunan si Ujang Asep. Cipeu kunaon teh? Dikumahakeun si Nyai teh cipeu dikumahakeun ku si Ujang Asep. Cek Nini Anyang nanyakeun ka si cipeu bari ngadeuketan Neng Yani. Keur kitu torojo deui Aki Joher ka karabalik tas salat lohor. Barang unggah kana golodog ujug-ujug pok Aki Joher nyarita siga nu kaget samodaya Nini Anyang. Nini, nanaonan si Nyai ngadonyuuh kana lahunan si Ujang. Jeung siga ceurik deui. Ai, kunaon deui eta si Nyai ngadon kikituan? Teu raga-braga beunjeung nu anyar pinanggi. Nyai sing eling nanaonan teh? Ngadon kumawa nyuuh kana lahunan lalaki nu anyar pinanggi. Ya, ini ge nu dipihukum ku si Aki, tingongkoak nepi ka ngungkul can pernah nyuuh kana lahunan Aki. Da eta mah teh sarung Aki mah bau culo-culo to. Ya, ari ilaing kunaon deuleu? Anggur ngahulang we ipau? Siga nu atoh boga batur daek di nyuuhan ku si Nyai. Lain heugeuh geureuhkeun da dinteun teh ge si Nyai teh ka batur ilaing teh kasebut anyar pinanggi teh. Cek Aki Joher siga nu keuheuh deui ka si cipeu dume si cipeu cicing bae. Nyaku sarwana we jeung si cipeu. Cek Nini Anyang mairan kana carita anu jadi salaki. Geus kitu maka kara si cipeu nyarita. Nini, sanes abdi sarwana atawa ngantep Nini.
Kaneng Yani kikituan teh ke Kang Sumarna. Pemai saya disangemkeun mah Neng Yani teh tika pungkur kantos sahadean sareng Kang Asep. Ayeuna tepang di dieu. Abdi ge teu nyangki Neng Yani aya di dieu. Malih tadi mah ku abdi sareng ku Kang Asep teh disangka jurigna. Bila aya wartos Neng Yani maot dirogah ku ajag bodas. Atanapi aya nu nganiaya kitu sarsilahna mah. Cek si Cipeu ukur sakitu dicokot ringkesna. Atuh Aki Joher nanyakeun ka pamajikanana sabab teu kadengieun si Cipeu nyarita. Ngomong naon si Cipeu teh ini gegereyeman kitu? Teu puguh kadengen aku kami mah. Nyaritakeun si Nyai. Hayo ceurik bari nyuuh kana lahunan si Ujang Asep teh. Lume tepung jeung kabogohna teteh. Hah? Aduh Ujang Asep kabogoh si Nyai. Ya bener Cipeu, Ujang Asep kabogohna si Nyai. Aki Joher nanya bari ngareret ka si Cipeu. Leros kapungkur mah sadia acara Neng Yani nikah ke bangsabalana. Rupina ngarawas sono panginten. Tema si Cipeu nyarita tarik. Nah, ya sono make jeung ceurik sagalanya. Ari ngarasa sono mah lain ceurik tapi bunga. Ai ceurik mah kudu bangih ka sedih. Bangeus mantau make ceurik sagala jeung tong nyuuh kitu pamali. Pokokan Aki malah mun ningali awewe nyuuh kana lahun lalaki teh. Sok inget kana pengalaman Aki baheula keur ngora anyaran kawin ka si Nini. Nya sok waas Aki mah. Ari tak ibluk sini ni nyuuh kana lahunan ari jungkal we Aki ngajungkal. Bakal jeung ku atoh. Cek Aki Joher ti ditu namah ngalonyeng. Atuh si Cipeu seuri bari pokna. Iyo ya tu balak-baknya Ki. Ya kituna si Aki. Lah, naleres Nini. Aki ngajungkal we Aki nyuuh, Nini nyuuh kana lamun Aki. Nah, maneh nama dipercaya teuing si Cipeu. Dasar aki-aki teu eujeun tah mah. Bangus Nyai tong ceurik wae anggur kudu nganuhunkeun bisa tepung jeung urut bebene. Urut bebeureuh maksudna Warmitra. Urut bebeureuh kitu ai bebene sawangsulna. Mun pameget ka istri bebene kitu. Ceuk Nini Anyang geus kitu mah Neng Yani cengkat tuluy nyusutan Cipanon. Kutungtung kabaya kalawan Neng Yani pokna. Duh Kang, hapunten samudaya kalepatan abdi lahir tumekaning batin. Sami-sami engkang ge kedah dihapunten ku Yani. Tema Cep Sumarna geus kitu masih Cipeu tumanya ka Nini Anyang tina alatan bisa kacicingan ku Neng Yani. Teu hararese barabat ku Nini Anyang didadarkeun asal muasalna. Ngarawatan Neng Yani ti mimiti kapanggih keur ngajoprak sisi gawir bari kaayaan teu sadar. Kalawan sakumaha caritaan Neng Yani ti heula. Dicaritakeun saujratna tina alatan kerendengan jeung sinyoh Pedrik datang ajag bodas nepi ka manehna aya nu ngiwat bari teu nyaho kanu ngiwatna. Tutas Nini Anyang ngadadarkeun perkara Neng Yani atuh si Cipeu kakara nanyakeun ka Neng Yani nu keur tungkul. Itu pieta nu ngiwat Neng teh saha sareng urang mana atuh Neng? Si Cipeu neuteup. Anu matak teu terang atuh ca Cipeu jalaran harita pareum listrik. Atuh da inget-inget teh geus aya di dieu di payunan ku Nini sareng ku Aki. Sareng duka kumaha we da teu emut-emut. Tema Neng Yani sama sakali teu nyahoeun kanu ngiwatna. Anu maksa ceuk Neng kumaha na bade mulih dewe ku janten caroge tanapi kanu janten raka. Cek si Cipeu saolah-olah nanya kana pamadegan Neng Yani bari ngareret ka Cep Sumarna nu keur tungkul. Abdi mati batan balik deui ka pun lanceuk komo ka si Pedrik mah. Suka keneh pegat nyawa malih ka Nini sareng ka Aki ge parantos disangemkeun. Abdi mah moal wangsul deui pae hirup nendak-neda teu menak nenda ge abdi mah. Moal nebihan Nini sareng Aki. Tema Neng Yani bener-bener taya harapan balik deui kanu jadi lanceuk atawa ka salakina. Atuh Nini Anyang mairan. Da nya pokna ge kitu si Nyai teh Ipeu. Tibatan daek balik mah kajeun luas maen namahan pati sorangan. Jadi keur Nini mah ngajurungkeun moal nyarek moal. Pokona mah ulah balik eta mah kumaha pipikiran si Nyai. Rek terus we di dieu seg ai sakira betah onaman mah cicing di gunung. Bari kurang dahar ieu kurang barang dahar. Cek Nini Anyang. Eta ceuk Neng. Ngampun. Eta teu uninga su kanu nyanakna. Tanya si Cipeu bari ngareret ka Neng Yani. Ari si Cipeu kumaha nyahona piraku atuh. Henteu nganuhunkeun acan onaman mah kanu nulungan lamun nyaho mah. Sabenerna mah Cipeu teu nyaho duka saha duka urang mana. Ingat-ingat sotenan geus aya di dieu we. Tema Neng Yani jep sarerea jerempe siga nu geus eueuh obrolkeun.
Ari Aki Joher pokna bari ngareret kanini anyang nuker ngapleuk nyeupah. Meni anyoh-anyohan da pugu geus lemong. Ngingi, geus asa kejo teh. Galakeun atuh heug sinadarangkeun we dak jeung lauk kuntul oge. Acan sakedeung deui, sing aya kasabaran atuh. Oh, saha diubaran jeung ini? Make nitah diubaran sagala. Kami nanyakeun kejo asa kencana, kalami tah diubaran. Bonge ceuli teh. Cek Aki Joher nyebut bonge kanini anyang. Nya, geus mimiti ngadatangkeun pidorakaeun teh. Batur nyebutkeun sing aya kasabaran teh mah teh nitah ngubaran. Bisa ka batur nyebut bonge sirik manehna nu getuk. Dasar aki-aki lenyet sia. Cek nini anyang. Bari ngaleos ka dapur teu lila Neng Yani nuturkeun rek barang gawe di dapur. Ari Aki Joher kalah lelenggutan nunutan. Neng Yani jeung nini anyang ka dapur teh cep Sumarna kakara nyarita deui. Bari budi namah tetep alum, duka alum keheul ka Neng Yani, dumeh kawin ka si Nyoh Pedrik duka keheul ka Den Joni. Nyaan asa jauh tina ukuran anggang tina gambaran baris tepung di dieu jeung Yani. Panyana mah bae we. Bener we maneh teh geus maot direwe ku ajag bodas atawa aya nu nganiaya. Tapi buktina aya di dieu ngan eta kusaha atuh Yani aya nu mawana ka dieu. Bari cek nini kapanggih keur ngajoprak sisi gawir tur teu sadar-sadar. Na teu sadar teh disiksa kitu kudu mawana. Cep Sumarna mikiran perkara Neng Yani. Ka tukang Asep abdi ge sami teu terang atuh. Komo abdi waktos Kang Asep ieu ngaluuhan kana pesta teh teu ngiring. Neng sawiosna atos mah tong diengemutan wae perkawis Neng Yani mah. Yan anjeunna tos salamet kalayan dirawatan ku sesepuhan abdi di dieu. Komi katalang sara teh mah naon teh teu kantos katalang sara. Eta ge upami teu kapendak ku Aki sareng kunini mah duka we kumaha nasibna Neng Yani. Saena kapendak ku Aki teras dirawatan. Tanya kitu sifat Aki sareng nini mah ti kapungkur ge ageng amanah kanu kitu kanu kieu oge. Sareng teu oleh nyaah bae. Abdi ge kapungkur nuju ngalap pangartos ti anjeunna. Sakitu mikanyaahna gaduh rejeki oge teu sirikna di dua ditilukeun. Malih kapalai anjeunna mah abdi teh ulah ka mana-mana nu hartosna mah kedah di anjeunna we kitu. Mung eta pangemut Kang Asep kumaha tah? Ka Neng Yani teh cek si Cipeu akhirna nanya pamadegan Sumarna. Kateuing dupeu lah. Narasa bingung pugu kuring teh. Ari hate mah tetep we hayang ngawangun rumah tangga jeung manehna. Ngan bingungna teh Yani can diserahkeun lamun diserahkeun teh mah. Da sasat manehna geus kawin ka si Pedri. Sanajan can hade oge nu tangtu moal bisa dikawin ku kuring. Ai can diserahkeun mah ku salakina. Teh mah Cep Sumarna ngarasa bingung. Da memang ari batin mah tetep micinta ka Neng Yani. Ngan bingungna teh ku acan diserahkeun ku si Nyoh Pedri. Risang abdi mau pami Kang Asep leres-leres miharep ka Neng Yani. Atos we ditikah metak naon sebatkeun gadis keneh lah. Dasarna Neng Yani teh gadis keneh saja biti kitu kapan disangkitos maot boh ku Pedrik boh ku Rakana. Cek si Cipeu saolah-olah ngahatean ka Sumarna. Nyangan saha walina piraku nu kawin teu diwalian onaman mah. Kajabi lamun awewena geus teu boga bapa geus teu baraya-baraya acan. Kakara bisa ku wali hakim. Ari aya keneh mah barayana atawa komo aya keneh bapana mah kudu diwalian atuh. Sabab sahna kawin teh ku wali lain ku lebay atau ku pangulu keur urang mah nu beragama Islam. Teuing keur nu sejen mah nu lian ti agama Islam teu nyaho kuring mah. Tema Cep Sumarna. Muhun atuh. Ti pihak istri mah kedah aya piwalieunana nanging sawios atuh. Tos rine urang naroskeun ka Aki. Maneh anjeunna tiasa masihan bongbolongan teu pamadegan. Kumaha jalan nu saena? Cek si Cipeu. Para wargi anu mulia nu sami-sami ngabandungan idongeng. Keur kitu guru tak Neng Yani nyampeurkeun kalawan popna. Kang, itu saur nini tuang heula, sok Mang Cipeu sakantenan gugahkeun Akina meuni melenguk kitu. Ih, ngarepotkeun atuh Neng, cek si Cipeu. Teu ngarepotkeun da aya. Itu atuh beasna atuh itu tuh sakantenan kacana ka dapur. Itu beas bantun akang sakantenan disangukeun yan, cek Cep Sumarna. Gampil Kang da itu ge beas mah aya keneh mung di mah beas huma. Punten eta Aki panggugahkeun Mang Cipeu sina sakantenan tuang. Cek Neng Yani bari ka jero deui. Ki, gugah heula Ki geura tuang Ki. Cek si Cipeu bari ngagebi-gebi leungeun Aki Joher
atuh Aki Joher atuh bangun rewas. Astagfirullahaladzim. Aya naon Cipau, aya naon? Itu saur Neng Yani tuang heula Gusti nu agung baru sini nih aya nu ngabaruang. Ayo kusaha sia Cipau di baruangna? Kurang ajar jalma teh wani-wani ngabaruang pamajikan Aki. Cek Aki Joher salah reung. Ongkohan tasare majah teh sinini aya nu ngabaruang. Padahal si Cipeu nyebutkeun urang tuang. Aki besok mikasirieun wae lah. Lain hahahe sia ditanya ku kolot teh selun. Kusaha sini nih di baruangna? Bedakeun ka Aki. Moal teh diwajak di mana? Sanes nini anu ngabaruang nanging saur Neng Yani tuang heula. Makan tah begini. Sakantenan sareng abdi. Ku bangsa Badawi. Piraku di urang aya bangsa Badawi mah Cipau. Urang Badawi mah aya nage di ditu tuh. Di Arab. Aduh, ripuh aing nyarita jeung si Aki mah. Ka mana mani wae atuh. Saur Neng Yani tuang heula makan begini. Cek si Cipeu kakara nyarita tarik. Waruk nitah daang. Nama tuh barang jeung Asep. Hitung-hitung syukuran. Aki Joher para mitra ngolosot turun tina babalean. Terus ka jero dituturkeun ku si Cipeu jeung ku Cep Sumarna. Tuluy kebat ka dapur gek dariuk dina palupuh. Anu teu disamakan acan. Wayahna ujang Asep, Cipeu, rajeun disuguhan daang teh kunini meuni eueuh deungeuna. Di dieu mah abong kena di gunung ujang Asep. Ih, nah tuh serius ngala bibit nini cek si Cipeu banyo. Oh, iya ge jeung bibit si Ipeu tuh tingali menang nyair si Nyai di sawah. Cek nini anyang bari muka paisan impun campur jeung arelot. Ieu mah impun meuni serius bibit nini. Hare itu majah teh lain bibit cenah. Geuning ka anak hayam ge sok disebut bibit. Aya paribasa cing bibitan hayam kuring. Cek nini anyang para wargi anu mulia. Ih, pinter nini wae ki bade ki. Naon-naon. Cek Aki Joher bari ngareret. Aki bade tuang? Teu kudu ditawaran ari kana daang mah deui. Ongkohan geus kolot kieu ge, ai kana daang mah teu pati anjing nya nini. Sok atuh ujang Asep lain ngahulang kitu. Mikiran kabogoh ujang Asep teh. Sanajan teu dipikiran ge kabogoh mah burung aya barina ge. Aduh, ampun deui. Cek Aki Joher. Atuh Cep Sumarna mesem geus kitu mah dek sarerea dalahar ngariung di dapur. Samalah Neng Yani mah diukna ge ngareneng jeung Cep Sumarna meningalali meddaharna oge. Gue atuh para mitra beas huma. Nah, sugana sanguna sangu paya beas huma. Atuh samalna samaledok. Aduh, coba seupan para wargi teh. Seupan eta teh atuh. Modaya seupan pucuk sampe. Eta daun gedang jeung sajabana para wargi. Sugan mah. Aya eta cenah tah laukna. Pais impun deui sugana para mitra. Sugan mah luar biasa we. Mangga dongeng urang teraskeun deui. Para wargi anu mulia Aki Joher mah geus biasa satiap ngahuap sok netelkeun heula tungtung curug kana uyah tuluy dilamut. Manja teh lamun dahar henteu nyanding uyah asa kurang nikmat. Kajeun aya deungeuna uyah mah kudu bae aya. Geus aya kana 5 poena Cep Sumarna jeung si Cipeu ayana di Aki Joher. Atuh isukna si Cipeu init sorangan nu maksudna rek ngabejaan ka kersana ajengan dahlan sareng ka Ibu Hajah Ningsih. Perkara Cep Sumarna jeung manehna geus aya di Aki Joher. Lamun kitu teh masangkan kersana ajengan dahlan sareng garwana teu arep-arepeun, bari sakalian rek ngabejakeun perkara Neng Yani ge aya di Aki Joher. Kurang leuwih geus jam 8 isuk-isuk harita teh. Waktu si Cipeu keur mudun ngareret ka Lebak, katingali aya abrulan upas. Kurang leuwih 10 urang jeung 3 urang kumpeni bari marawa bedil. Atuh si Cipeu ngaranyug bari eureun kalawan ngagereneng. Uluh, dulu itu di Lebak aya upas jeung kumpeni. Palang siang keur ngaprak neangan laskar ka unggal pilemuran. Sok sieun tepung we terus ka tempatna si Aki. Mangkening aya Kang Sumarna jeung Neng Yani. Waduh, cilaka lamun upas jeung kumpeni terus ngasra ka tempat si Aki mah. Pasti Kang Sumarna jeung Neng Yani ditarewa ku upas. Kumari geus kieu pilakueun aing ye. Rek balik deui jauh. Ari kebat hariwang ku Kang Sumarna. Jeung Neng Yani sieun kapanggih we ku kumpeni. Aya we rintangan dia. Aduh, dulu itu naranya ka dieu ayeuna mah. Ya. Aduh. Mari aing ye lamun katewak teh mah pasti aing disangka laskar. Kajen rek nyumput wae ngan rungkun. Kitu gerenengna si Cipeu. Ngarasa sieun ku upas jeung ku kumpeni Belanda.
ngan jeleng si Cipeu luncat ka lebak nu maksudna marek nyumput bari nyalametkeun diri. Sakumaha nu kauninga kitu gegerendenganana si Cipeu ngaratasieun ku Upas jeung ku kumpeni Walanda. Jeleng si Cipeu luncat ka lebak nu maksudna rek nyumput nyalametkeun diri. Memang benar harita Upas-Upas jeung kumpeni naranyak rek nyorang jalan nu dipake leumpang ku si Cipeu tadi. Sanggeus Upas jeung kumpeni nepi ka palebah nu urut dipake ngajanteng ku si Cipeu. Ujug-ujug jeleng aya ajag bodas luncat sarta ngangherengan ka Upas jeung ka kumpeni sihungna temong rangeteng. Cungungung ajag bodas babaung tarik naker. Atu Upas rugreg arireun samalah malunur sabab sieun ku ajag bodas anu ngaharengan. Ari kumpeni saurang pokna. Hai Upas, awas jangan ada yang lari. Dia semua diam di tempat, and diam and buan. Ini mesti ditembak. Ini serigala putih. Cek eta kumpeni terus ngokang bedul. Bedul. Ampun Tuh Ramitra. Nah. Iya. Aduh. Ampun teh jadi ngokang bedul maksudnya mah aduh nah ieu jadi salah kieu nya aduh benten mah hartosna aduh mangga urang teraskeun hapunten para mitra lepat we da kumaha artinya mangga ajag bodas harita siga nu ngarti kana omongan kompeni gentak ngaliuk terus ngaharengan bededag ajag dibedil tapi aneh sakitu beunang ge palebah tarangna ajag teu bentol-bentol acan beledag dibedil deui 2 kali tapi henteu teurak kalaka jeleng ajag bodas ngarontok kumpeni terus digegewek nepi ka eta kumpeni gogorowokan sabab leungeunna digegel atuh Upas-Upas teu daek nulungan sabab manehna ge ngarasa sieun ku ajag bodas nah eta ajag bodas dibedil kalah ka ngebul sakitu badag jeung ngagarangna ajagna oge. Gabrug kumpeni saurang deui dirontok dadana, raca jeung garetihan satapak kuku. Atuh tak-takna dewol, nu akhirna Upas birat lalumpatan meuni teu sirikna notog-notogkeun maneh. Samalah aya oge anu tinggulutuk tina gawir kalebak bari ngoceak tulung-tulungan. Gorobas nu ragrag tina gawir kadenge ngagorobas. Sedeng nu sejen terus ting alabret, sabab ajag bodas terus ngabebrik Upas. Ari kumpeni nu duaan maksakeun manehna init maksudna marek baralik deui. Katangsi bari pakean sajaba tirarawek teh pinuh ku getih. Tapi ka Upas jeung 2 urang kumpeni areuweuh di eta tempat, atuh ajag bodas duka terus ngabeberik Upas duka ka mana. Sanggeus Upas jeung kumpeni areuweuh kuniang si Cipeu cengkat tina rungkun, tuluy luak lieu. Geus sidik areuweuh mah si Cipeu ngorejat nangtung kalawan pokna nyarita sorana. Waktosna seep.